paham kieu rumah di sana. Lah Allah salah paham itu. Kan jelas salah paham naon lah. Ake heula hei. Dagoan heula ih. Ya, ieu dagoan heula ih. Dagoan naon geus naon deui anu rek dijelaskeun geus puguh tah. Ih, lain ih. Eta mah lain sasaha. Anu ngajelaskeun mah. Itu mah lain sasaha. Aduh, anjir jadi salah paham kieu teh aduh. Nah. Ya cek bukuna kita geus dituliskeun kade minggu isuk bisi poho. Tahnya apal aya nama. Itu teh tukang kiridit. Tah, ieu teh urang tarek ngiridit kolor didinya. Geus aya nama siang kepeuting tong balik ka imah. Anjing. Kakak ngada jadi salah paham kieu. Aduh, mau di luar imah aing.